Woi, tong. Goblok teh siapa yang di tangan wae, tanya masih di dia geuningan. Heeh, Dul, aing hayang ngopi dah. Sorangan wae deui. Het, sia sinarin ngopi tong, boga duit di mana? Tadi aing dititah ku indong aing titah meuli pulsa nu 20.000. Nya geus ku aing beulikeun 10.000. Parah sia tong, kakolot ge sama korupsi wae. Bae Dul, taronggal pe ieu tibang 10.000. Tong, aing ngasan gede nya. Anjong. Net. Nya itu ngopi teh kot muruskeun sia mah. Geunah tong. Nyawan ada unang menta. Sawae sia mah. Tong, hayu ah, aing geus arateul yeuh. Urang teh si Meng yuk. Hayu, iraha. Ke tahun hareup tong. Nya ayeuna sia teh sar kotong. Hayu, hayu. Hayu bre. Kumaha? Ganggu wae tuh ngopi. Ayo. Udah. Duh. Ah, si kunyit meeng tuh. Yeuh geuningan, jaga tah. Ayo. Woi, sapi, awas ya. Sapi, sia tak udah ceking kemaing we. Hei GGB, saya tuh buka celi. Awas, aing anak sultan, anak lewat. Tong. Kos kitu ada sultan. Anak mbe. Yang gitu sia ka bos aing yang ditenggelan. Hah? Tenggelan. Risiun aing dah. Di, ngelag sia. Awas ya, awas aing arek liwat. Oh, hari embung sih. Bungsi. Maksa geuningan. Bom, atas si bom. Sia ngareyel. Ya. Rasakeun itu aing. Jurus hitut bagong. Kenapa mayu makan buka tarik? Bukanlah ayo. Oh, aji. Ari sia kunaon kaon, Dul. Aduh, aing jadi ngomong seueur lieur tong. Duh. Hari itu meni bau. Buatna teh tong. Aing jadi cangkeng goblok, germal lieur. Ayo balik ah. Aduh, ketemuan yang hari ini pakai motor saya. Aku kudu lempang mang geus gaki ya aing. Saya tuh ya. Ah, motor Kang Kosim ya. Sugan diberi injem Kang Kosim ah. Jajalah tangan ah. Nah, udah. Jang. Ningali Kang Kosim tuh. Kang Kosim anu awakna kos kuda nilain. Eta nu sok pake topi gini. Oh, Mang Kosim, aya di kebon. Kebun saja, Jang. Kebon Haji Kodir. Oh, Haji Kodir. Anya geus nuna teh nya. Hah, mangga. Kamana si kalong hideung. Aduh, mogok ah. Aduh, mogok ah. Aduh. Hareudeung kieu euy isetnya. Kang Kosim, Hei, Li. Aya naon? aya perlu ya, Kang. Perlu naon, Li? Arek nyewa motor. Nyewa motor. Heeh. Aya ketemuan yang Harim, Kang, teh nama ya. Cek, Jung Harim. Heeh. Beres. Orang Oh. mana? Hah? Orang mana? Orang Belanakan. Oh, belakang itu kan bahaya. Euy motor teh. Teh, Motor dipake ku si Ucup ngojek ayeuna mah. cucup ojek. Heeh. Rek nyewa motor mah. Ka ditu we ka pangkalan aya si Mail, aya si Ucup.
Jeung sih saha kamari teh tadi dinya Saha, teh. Tiluan nu ngojek. Sok coba ka ditu. Pangkalan mana? Pangkalan tadi hari panapatan. Ini teh loji. Jauh teh itu pangkalan lagi atuh. Banyak tukangnya, pangkalannya ya. Sok coba tinggal we ka pangkalan. Aya si Ucup jeung si Mail di ditu kan. Ngeraku geus gaya kieu. Calana nang nyewa, baju nang nyewa. Modal leutik tuh. Ayo Kang, Assalamualaikum. Salam. Kade jalanna. Sakapeung mah kasih Ucup-ucup ke sokarunya aing teh. Pengorbanan manehna nu bogoh kasih Linda. Ayeuna rek dilamar ku Haji Kodir. Aing kudu neangan cara ya keur ngagagalkeun lamaranna Haji Kodir jeung si Linda. Karunya kasih Ucup euy. Aing nu bingung mah. Kasih Ucup babaturan ka Haji Kodir dunungan. Tapi kumaha-kumaha ge babaturan nu paling utama masih kedeung kumaha nya. Boga ide aing. Aing rek meuli obat supaya ngising wae Haji Kodir ya. Engke kan gagal ngalamar si Linda. Aing kudu mangkat ya neangan obat keur modal wae. Bubur aing balik heula ya. Mandi heula ka toko obat. Il, kok si Ucup teh? Si Ali, karena dia ngaleos mau penumpang. Aduh, aing. Il, aing nyawa motor cewek lah. Ketemuan hari ya. Bila mah kade ulah pakai mesum motor aing. Tidak puting pakai mesum. Walah, iritnya ya. Kadang, hese. Tah, Sudah goblok. nah, Nyawa motor gope. itu ya cepatnya. Dah, mana mancina? Anjina Bensinan apa? aya full. Alus pula. Abang algo gede keadaan mana masa depan mana Tapi lain kicarana abah, pira kulina dijodohkan ke aki-aki peot. tahu sampai tempat peot nak dumuk nage goreng tapi tempo bandana abang mah yang ningali mana bahagia ya Lina. Bisna abah emang jadi kolot mobil Lokarta. Saya setting di warung kolot teh Linda. Coba mau nanya mau mantak akian. Nih, tos Imam Can. Acan, Sampai tuh agak acan ya dah. sugan teh naroskeun mam teh arek ngajak mam bareng. Naroskeun doang. Ya ayo ke ajak ke sekali-kali mah orang mam ke restoran, kos batur. Ih, ulah. Aya corona, lockdown. Aya corona ge ayeuna mah. Aya kene, ulah bisa dirajia ya pemerintah kene. Teu aya. Kayak di karantina. Ngomong we ari 3 dunia. Iya, di karantina emang daek 15 poe. Alasan wae sagala corona. Ngomong we ari 3 duncis mah. Duit mah loba, lain masalah teu boga duit nah. Ayeuna kan keur usum corona. Nya hayu atuh urang OTW. Aing motor genang nyewa, ngajakan OTW. Hah? Naon nang nyewa? Sane. Sudi teuing. Ayo. Bebep, jangan tinggalin aku dong. Teu sudi teuing motor ge nang nyewa. Aing mah keceplosan di segala ngomong nang nyewa motor. Gagal panan kayaknya teh.
Alhamdulillah, karek sapoe ge yang ngojek nang 40.000. Oh, 42 ya. Kosim 2.000 lah. Ku iya Haji Kodir bakal gagal ngalamar si Linda. Tenang cup, ide aing pasti berhasil. Si Ucup. Cup. Woi, Sim. Mari yang cari saja dia. Ada tamat aing. Geus di mana, Sim? Aing tos neangan sesuatu cup. Iya. Naon eta? Iya nu bakal engke ngagagalkeun Haji Kodir jeung si Linda. Benar. Iya engke urang inumkeun ka si Haji Kodir. Engke Haji Kodir pas geus nginum ieu bakal manehna muncret. Aduh geus gitu. Kayak gagal meureun ya. Gagal. Mantap saya kudu bersyukur boga babaturan kos aing. Alhamdulillah, Sim. Iya cekal ku sia. Nya heula. Ku aing ke bisa nyaman Haji Kodir. Aing kan digawe Haji Kodir. Ieu cekal. Kade leungit. Mahal eta. Awal Aing make duit aing teh. kayak digantian lah. Yo, eta ngojek nang urang duit enak. Alhamdulillah, Sim. Menang 42.000. 40.000. Buset ya. Minta tuh aing. Aya ieu 2.000. 2.000. Eta Ame lempeng lah. Beli kopi atuh. Heueuy. Budak itu aing beli kopi aing dah. Kadang nungguan nu liwat budak ieu lah. Anjakal pisan talak tilu eta pamajikan. Anjakal pisan talak tilu eta pamajikan. Heueuy aing kuat pana itu bakal aing teh yang. Si bolam tuh. Lam. Woi, radio. Oke. Non. Pang meulikeun kopi 2 ka warungna Ceedoh nya. Cup, berikan duitna. Yo. Ceedoh, apal teh warungna? Kopi warna naon? Mun aya warna kayas. Emang aya? Anya jadi goblok teh hidang. Mana aya kopi warna kayas? Kopi maka bege hidung. Heuh geus bro, ngasalkeun pisan. Polem. Teulan kok aing. Oke. Tinggal si bolem. Tahan. Ngasalkeun pisan. Tahan. Pangguana kopina nepi moal coba ge lah. Mang, meuli. Jang, beli naon? Eta sedang meuli kopi apa bensinnya? Bukan bensin. Mang, bensin. Oh, bensin. Kalah. Ya bensinnya. Yo, Mang. Naon ieu? Bensin. Bensin. Ai sia teh hidang, aing ni tah meuli kopi kunaon ku sia dibelikeun bensin. Hayang bledug cungut aing. Ieu, uyup sia cup. Keuna kumanehna we uyup ieu berekeun deui. Mana bulangana? Oh, Goblok. Yo, uyup ku sia. Bolem bener. bung abok. Yo. Bung aing mah yang kopi lain bensin. Yo, aing sin eleng, Bung. Ye, nya aing ge embung sing aing ah. Uyup ku sia tah. Ye, kunaon dek aing gede. Yo, dek uyup sia. Ye ah. Duh. Itu budak kenaon, Bro? Itu sanksi tak? Dia lagi itu budak tuh. Ya lu terus sabar kan yuk. Ayo. Arisa sadar tuh.
Heeh. Heeh, naon sih teh? Aing mau. Ah, itu bener tong. Bawa lah. Ayo bawa. Yuk, siap. Nanti gituan teh. Yuk. Siap kunaon? Henteu. Henteu. Ada si ngaran saya sih. Bolong. Anak saha? Teu nyaho. Yo, tong, itu cuma kira orang ajakannya ke golongan orang, yuk. Ayo. Yo. Daik teu. Kemana? Ayo teh. Baik tuh. Daik teu. Gabung jeung golongan urang. Ayo. Saya mah mana guys gabung lah. Oh, nya. Heeh. Ayo. Ayo dul lah. Geus dul tong dilakeun ieu mah dul. Benar.